Halo, Mak. Ujang menyeri hati ku Mak. Nah, Ujang. Tadi bejaan, Mak. Mak basa kawin yang si bapak. Tapi kehajatan 7 poe 7 peuting, nah, Mak. Nangapuayang, dangdut segala. Nah, Ujang betul di bejaan. Pan Ujang teh anak emak. Nah, emak kawin yang bapak menit beja-beja ka Ujang. Ku tega, Mama. Terus deh, Mak. Keheula. Mentong ka nyarios, dangukeun heula Ujang. Ya, tadi. Si Mang Jumad, Mak. Tadi ka bumi nyimpang manehna kan dagang sapu bari sok ngaliwat ka Imah Ujang ka dieu. Nya, ngobrol ka Ujang teh. Sabenerna mah, Ujang, indung maneh teh cenah. Saprak geus papisah jeung bapa maneh teh. Kawinna oge cenah geus 13 kali. Ujang teh ngajenghok, anu bener Mang Jumat. Mamang sok jijeunan teh. Da kanyaho Ujang masih emak kada kawin teh 10 kali. Jawab manu jujur. Hah? Bener 13 kali. Bener cek omong Mang Jumat. Atuh Ujang teu nyaho. Bapak teh renu 3 eta. Oh. Jadi make kawin teh sakedeung gitu ukur 2 poe cerai gitu jeung nu 3 eta teh. Ye, mak, hayang Ujang teh. Pan Ujang teh anak emak, anak kesayangan emak. Segala rupa teh atuh. Nyarios ka Ujang teh mak. Ulah anu disumput salindungkeun. Duh Ujang teh pan. Aduh, nyaah ka emak teh. Itu tuh. Emak. Iya. Ujang, aduh si emak mah. Kakak ditutup. Boga inung teh pundungan pisan.